Asal nami oh Irfan Ripal oh sugan teh Irfan inget kata tangga namina Irfan jang cetem nih alus ngaran teh Irfan kapan abdi mah boga inung na Irni bapana Topan jadi Irfan oh saneku majang lamun inung maneh mumun bapa maneh iding muning kebayangnya cek lamun bapana Abbas inungna Kokom anakna jadi eta palebah nu geuleuh jeung nu goreng bapana Tata inungna Ai anakna jadi sok mata kecotong sok gagabah oh budak ngaran saya teh jadi doa ece itu jang sahanami Udin Kopidin geuning Udin Kopidin cenah abdi mah lahirna keur corona ari eta adi saha ojak jaga jarak ari eta adi nu pangbungsuna Yatiban Soswati ari di abdi mah lucu ngaran tatangga teh budakna ece Jaja Lili Keken mang menik kitu budak teh nih babari ngagerowan Jaliken daratang kabeh ece jadi we nurutan pun bapak mah budak tilu abdi pangageungna Aah nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep tapi alhamdulillah nu tilu teh ece gaduh minantuna teh pun bapak mah santri kalebet abdi alhamdulillah matak barokah lamun ece hoyong barokah budak teh kawinkeun ka santri asli ceu ka santri mah moal hese mituha koret di Rukiah pamajikan cerewet di Adanan ieu ge jang teh ge ujang-ujang santri katingali ece tampilan santri mah garaya duh laluis tapi barudug teh teh jang kadenya lamun keur masantren budug tong nyeri hate komo uih mah cenah moal masantren deui bongan kalah budug saha wae kiai ustad ustadah jara di kiai teh ladang barudug itu mata wios ece teu jadi masalah da abdi ge bisa kieu teh ladang budug sabab ayeuna mah sarua di mana-mana santrina budug da ustadna ge bunga ustadna mah si ibu itu mah ka ustad nyebut budug A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti nas'alukallahumma bi mu'jizati wa ila ruhi jamil awliya khususan sanaswatan Abdul Qadir Jalani wa khususan ila ruhi waliyullah As'alukallahumma bikaromatihim wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allifil kutubi lati ta'alamna wa ala fatihim khususan wa khususan Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunuh, duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe.
melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Bade ngawaler, bade tarik, bade kompak. Sok ece nu di tengah tong balangah ngaosna fokus. Sanajan ibu seueur kapusing seueur kariweuh keur ngaji mah kudu api-api urang teh baha. Iya, sanajan ibu apal dadi imah teh urang teh loba hulang-hulang ece. Aya nu gaduh hutang. Sok sing tarik maca salam abdi jawab sing tarik. Anu gaduh hutang mudah-mudahan sing enggal lunas. Dulung eta. Amin mun dibedas kitu. Kaciri nu tarik amin eta nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibuna luar biasa sorakna tarik ciri ibu teh harirup. Iya bapak-bapak teuing paraeh gitu. Sorakna duka kamana disebut hirup da teu nyora, disebut cengcelengan da oyag. Aneh kece abdi mamatak sok hoyong ceramah di payunan ibu-ibu. Sanes abdi alim bicaketan ku lalaki ngan dina bahasa jeung dina ngobrol bicara eleh sorak ku awewe. Matak lamun ngayakeun acara moal sukses lamun teu aya awe nu angkat ngaji ayeuna ge geuning lolobana tarik nu garaneng nu sok rariweuh ku pakean nu sok babari kabitaan ku seragam batur nu sok ulak ilik kana tiung batur nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu sok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah. Ongko ngaji tapi hirup koclak kana neraka ge alhamdulillah. Naudzubillahi min. Bu sakali deui abdi maca salam bade diwaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslah tah hese da beh dieu mah kurang vitamin. Hansip ge talin mas meni loyo. Duh, cek. Ari salaki loyo teh cik atuh diubaran, diobatan. Bu, ibu, araya, ngawaler salam nomor ridho, ikhlas, sadar, teka paksa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwaz samiul basir. Duh kalau we seragam innahu huwaz samiul alim. Innahu huwaz samiul basir. Al ayat sadaqallahul adim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina ieu wengi tiasa kemperiung jalmi-jalmi nu jumlahna langkung ti hiji. Nu hadirna rupi-rupi aya pamegat aya is. Sok bantuan nyora ibi. Aya pamegat aya is. Aya para pemuda sareng para pemu. Aya para ulama sareng para kia. Utami pemain inti ngaji aki-aki jeung nini. Yakin tujuan hadir dina ieu wengi angkat ti bumi sami maksad bade tolabul il. Luar biasa panitia ka abdi mere cai ge meuni rupi-rupi. Aya aqua, aya teh pucuk, aya larutan, bahkan aya cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Sing tarik amina. Tadi lain ayeuna. Kebanggaan kange urang sadaya dina wengi ayeuna alhamdulillah ku para panitia dikumpulkeun di bawah tenda. Alhamdulillah bingah nu taya hinggana sabab dina wengi ayeuna abdi tepang sareng urang Ciroyom nu hadirna ge rupa-rupa. Aya ibu-ibu jeung bapak. Samalah luar biasa abdi dijamu name ku keluarga Pak Haji Herman sareng Ibu Haji Maya. Gek dina kursi di panggung di harapan ku para pamudi sareng para pamuda suguhna ge meni rupa-rupa kopi larutan penyegar cap kaki tiga teh pucuk sareng aku. Tujuan yakin sarua angkat ti bumina urang sadaya maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan ngupingkeun ceramah ti para kiai sareng para ula. Bahkan kakarek abdi mah panggung meuni gandeng geuning aya liwat sorak kareta. Moga-moga urang sadaya sing payus mungguh Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat sing jadi ahli surga ya robbal. Master of ceremony kahartiin teu paingan olohok watir ka tukang kamera kaya we ngungklek-ngungklek kamera. Didoakeun sing ka surga. Sing jeung kamera-kamerana. Master of ceremony mun ceuk aki-aki nini protokol bahasana. Mun budak ngora pengatur acara penertibuan ci atanapi MC kersana teteh meuni geulis ka wanti-wanti. Utami keur aki-aki nu disarisi abah-abah nu ditarengah. Luar biasa tampilan dina peuting ayeuna meuni beda kacida jeung angkat kana pangaosan rutinan biasa. Abah biasana lamun kana rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna mah bade ningali mubalighah geulis eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu nu geulis tambah geulis nini jadi tambih modis angkat karena pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah dina rajaban bade ningali tepakan hadro jeung genyering eta nini meniningkah make calana legging. Tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing bareng dikoet nak ucing ditepakan moal cari cing we ku terbangan we sok grup Ijo Tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat sok tepakan sok tuh geninganan kaleprok grup Ijo Lumut ikatan jomblo lucu dan imut
bareng dikoet ku anak kucing eta nene make geus lila teuing nu dipihormat kersana para panitia penyelenggara di mana dina ieu acara dijudulan ku panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ibu ngiringan maca ka ditu tuh tingali bahasa nu dina spanduk nu ditulis ku panitia. Tong dileuwihan tong dikurangan. Kita menghargai panitia nulis dina ieu sok aja baca peringatan Isra Nabi Muhammad saw kapan ditulis nage cek abi tong dileuwihan tong dikurangan Nabi Muhammad. Para panitia yang sangat luar biasa berkah kanggo Pak Haji Herman sareng Ibu Maya nu parantos nyuguhan kanggo sadaya para tamu ulamana. Abdi resep kagagas ece ningali ku kumisna. Tak kitu para pemuda bapak-bapak mun hoyong ngingu kumis turutan Pak Haji Herman rapi heuh sabab ngingu kumis teh ece ngurus kumis teh sunat di antawis pasunatan teh ibu hiji ngeuretan kuku tak kuku teh tong diantep para lanyang dua ngeuretat tang ngarapikeun dieu kumis tilu maresihan bulu gitu opat melesihan bulu sayang odeng mun di lalaki dikerok mun di awewe dibenyeng di dudutan sakabayang pew atur nuhun Pak Haji Herman urang doakeun sadaya para panitia apapun pengorbanan sadayana nu didukung keluarga urang Ciroyom nu hadir dina wengi ayeuna sing jadi tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lungsur cai hujan tong eleh ku hujan nya urang teh eleh ku bobotoh Persib urang ayeuna di dieu menuju ridho Allah. Urang hayong kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah. Nabi Muhammad memperjuangkan kita umatna. Jangankan ayeuna ibu kacayan kahujanan, sampai nyawa pun ridho dikorbankan demi urang nu jadi umatna. Allahumma barik fi rajaba wa sabana wa baligna wa hasil maqasidana sadayana. Allahumma fi rajaba wa sabana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah sing berkah sadayana nunuju kahujanan mudah-mudahan lungsur cai hujan sing nyanak barokah. Salatullah salamullah ala yasin la tarikan tawasalna ulah eleh ku budak alit ece Rasulillah wa kuli muja lillah bi akhlil badari ya Allah. Salatullah Ciroyom bersolawat Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga nasakinah putra putu nasoleh solehah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah semakin semangat
membaca sholawat semakin dekat kita insya Allah dengan syafaat. Salamullah ala yasin habibillah. Semuanya baca sholawat tanpa tepakan, tong ditepakan. Sok ce sholatullah ajib. Berkah untuk semuanya dengan menggoyangkan kepalanya. Mudah-mudahan jadi saksi kita terlebih dahulu untuk diberikan syafaat oleh baginda tercinta. Lamun ngaji tong ngobrol wae, komo bari ngoprek wae. Aduh. Saya doakan mudah-mudahan nuker nyarakal HP sing aya kuotaan. Anu amin berarti eta teh nu teu boga kuota. Ciri eta teh keur ngahospotan. Mun keur ngaji tong ngobrol angkat suarana, komo bari ngoprek wae, komo bari ngadon tibra, bisi dirawu kelong. Salawe mah 20 ajib, mobil sedan warna hejo, awewe zaman bisa dan teu bisa. Mang Hansip, Mang Linmas, kadieu geura Mang, punten pangetenkeun ieu. Da ieu mah tugasna kapan? Sok Mang, udah heula sapatuna. Ini lila. Nah gitu, beli dia Mang. Sok cicing tah dirinya gek. Ditilik-tilik wajah teh meuni balanya. Cacak dinu nemerak bala komo dinu nyumput. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mang antosannya sakedapnya bilih abdi ya piwarangan. Namina teh saeuy teh Diki, mohon. Hampir sarua jeung budak abdi tanu tadi nuyun namina Dikri. Ieu mah Diki Chandra bawa. Sanes oh Diki naonna tuh? Priyatna. Tos sabaraha tahun jadi Linmas? 1 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah. Sok sabaraha gaji Linmas sabulan? Aya we kanggo di bumi mah. Yos lah bade ageng bade alit ge nu penting emang sing bisa ngajaga 17. Sing tarik atuh sing bisa ngajaga 17 keluarga. Ye cece emang teh kan jadi hansip. Buruhna teh cenah saeutik. Lumayan we cukup jang keluarga. Cak abdi ge bade ageng bade alit buruh jadi Linmas teu naon Mang. Nu penting emang sing bisa ngajaga 17 rakaat. Pinter. Tepuk tangan untuk Mang Diki. Semoga diterima iman Islamna. Bade maot. Bade. Sok atuh ayeuna. Doakeun mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cicingnya Mang tah itu. Oh kira deui ngareneng jeung nu geulis. Cok. Cok. Sak tulikeun salawe mah 20. Mobil sedan cetna kejo, awewe zaman bisa dan teu bisa. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawaran cantan, beki kolot ulah beki ngaco mung salat. Ibu tos salat Isya. Mang tos salat Isya acan. Tacan. Asal. Yeuh nu rek pangheulana asup kana neraka. Balas riweuh Mang Diki teh atuh ngajagaan warga makana engke mangnya lamun tos dugi ka bumi ulah cicing ulah tibra sare tapi kudu salat heula. Abdi bade naros ka Mang Diki, ari Mang Diki sok aya hoream kana salat.
Aya. Aya cik jujur panghoreamna salat naon Subuh. jeung salat Sa. jeung salat lo ditambah salat panghoreamna cenah salat subuh bari isya ge encan ayeuna kapan awas rek kumaha engke lamun malaikat datang keur sarena nya ka Mang Diki man rabuka can salat isya teu bisa ngajawab man rabuka Mang Diki ngajawab ke malaikat kamu nanya man rabuka kamu bertanya-tanya cek malaikat ka Mang Diki kamu bercanda Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk aja sakali deui yuk bareng salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah lanjut ya mungkin ayat teh nais mubalig kadua mubaligoh abdi mah urang 5 menit we nya ceu wios da da terugi abdi mah mohon masing 5 menit oge ngacaprak abdi mah terugel da engke ku Pak Haji Herman balik bakal dibarokahan masuk nyanyahoanan aku mah Pak Haji we di bahanan jeung teu nama insyaallah da Pak Haji ge jalmi eling ieu itu eling teu Pak Haji Herman alhamdulillah bawon saur ibu Pak Haji Herman elingan abdi mah heula nangtuskeun elingna kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Haji Herman teh eling sok atuh bantuan mun mere leutik berarti henteu teu gede sing sopan kapan ieu teh ulah nyebut teu eling jamaah sadayana hadirin rahimakumullah bilih aya nu kalangkung Bapak Kepala Desa Palurah aya teu aya tos uih oh, Bapak RT aya Pak RT? Pak RW hadir? Oh, mana Pak RW na ka dieu ningali Pak RW? Bu RW, Pak RT na jalmi sanes. Cobi Pak RT ka dieu menampakkan diri. Lamun Pak RT jalmi ngajina singkat ciri dan utara kaciri mah jurig. Jadi lamun Pak RT Mang Diki ngajina teu kaciri berarti RT teh Jurig. Astagfirullahaladzim nyumput Mang Diki lain jurig. Iya lin mas geus ngecek ka RT nyebut jurig. Jamaah ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah yuk ce kadia tong balangah nu kahujanan mudah-mudahan sing lungsur rahmat ka ibu kaberkahannya lanjut ieu sajam deui ieu sepuh piwarang calik ieu nu calikna nu nyang hunyar aya nu sila nu emok nu teu boga duit nu salakina teu usaha menikat calanggapna menikat gede ojo Allahumma sholli wa sallim wa barik sok pasian heula palawangan si Umah Hawatos sepuh bade calik tak kitu da urang oge isukan bakal sepuh gitu sok Hawatos tuh geus kolot mah hese bade calik ge nyamanya pohon nyeri tuur hatur nuhun sok caralik nempatan aja amankeun nu kahujanan bu ibu yuk urang ngahariring heula sakedap yos bantuan ku sadayana mapai jalan aduh sok tarik awas nu teu nyara nyeri huntu mapai jalan ngajugjug sanes kadinya tong sok nyanyahoanan aja mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan ari ibu ka dieu ngange kendaraan teu ngange naon atuh ka dieu oh leumpang jalan kaki tapi ibu ka dieu sok sanaos jalan kaki ataupun lempang ibu ridho henteu ikhlas diburuhan ku Pak Haji Herman dihadiahan ku para panitia
bade naon ibu kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa sok sanos kayak heula tong sok riweuh teu areling nya wur bari teu ngalungkeun 1000 acan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa yakin ibu jeung bapak moal nyarekan ka panitia sekalipun ibu capek di perjalanan da teu ngangeken dara bantuan teu ngakekeun da tapi urang lem jalan ka insyaallah ibu moal rugi sekalipun ku panitia ibu teu dipasihan piala sekalipun ibu ku panitia teu dipasihan hadiah nu mahal hargana tapi dengan berjalan kaki dengan melangkahkan kaki ibu kana pangaosan arangkat ti bumina tujuan hoyong naon eueuh deui hoyong dihampura dosa nu dipalar ibu jeung bapak aya ridho ti Gusti Allah Subhanahu da urang yakin nu hirup di alam dunia nu hadir ngaji ayeuna pasti sarua kabeh loba do komo awewe mah ece pang gede-gedena dosa teh kasasama ece jeung kasalaki atuh ece teh keur ngaji mah cicing tong sok ngaku era da rumah sanya cenah urang teh loba do komo awewe mah sok gede hilap ece naon ari bukan jijikana hitut teh da nu nemal teh nu rumasa itu teh mata kari ngalangkung ka payunan salaki teh ece sing aya kasopanan ulah ya we peperepetan mending hajakeun perepet rek diuk ge brot atuh salakina teh ngahuleung anjir kenal pot bitu bu ibu araya ibu aya buaya sejanaon atuh ece akang ka dieu geuning menirido padahal ku panitia teu diburuhan nu ngadorong utama kana dada nu janten ngamotivasi kana ati ece sareng ibi angkat ngaji eueuh deui urang gaduh anugerah ti Gusti naon eta anugerahnya eta gaduh rasa tarik rasa sok sareng sadayana rasa pasti pada makhluk geus barisa ngan budak ketemu bisa yeuh neng manu kieu mah bisa geura sok bareng neng panona alus da inungna edan anakna ge edan tuluy ke neng hirup motong kapalang edan ditempoti hareup aduh tuluy ngan hanjakal kalakuan tuluykeun deui gunta ganti teu sirikna aduh sok ece nu ditarengah da pasti budakna edan inungna teh eling tarik ce nah aku naon nu gelis wah bener beki ka ciri teh elingna nah aku naon nu bangor loba yu sigana mah asa aing bener bisa payu atung-tungna tarikan neng kulit kelir koneng huntuna bodas biwir berem-berem panon coklat Gus areling neng keur ngaji aduh Pak J. Herman ternyata terugi ngapalkeun lagu eta dina mobil tadi cok datang ka dia nyaramung jeung nu aredan sieun abdi balik ku nu aredan kieu jadi kabawa GR cok oh dari ecek abdi nyebut gelo awas eta nu make tiung biru jeung nu tiung hejo ka abdi nyebut gelo mah rasakeun pokoknya mah Mang Lin Mas Mang Diki tuh nu nyebut gelo kudu dicekelan sina ngaos ulah dicekek bisi pae bu yuk dorongan utama motivasi anu utami ngadorong kana ati jeung kana dada semua hadir dina ieu tempat pangaos
karaosan bahkan sekalipun rungsur cai hujan teu barobah tina ieu patempatan teu ingkah tina ieu patempatan sejana ningalikeun rasa cinta urang ka junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawab ibu dengan jujur, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tong asa-asa sekalipun ibu sudah punya suami, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Mang Diki? Rugi jadi lin mas. Mang Diki awah nu bogoheun. Bu, ibu mencintai ibu Kangjeng Nabi, bertambahnya usia, bertambahna waktu. Rajaban teh lain ngan ukur tahun ayeuna, tahun kamari ece rajaban, tahun ayeuna rajaban. Yakin lamun ibu panjang umur, tahun hareup bakal ngayakeun deui raja. Berarti ibu tambah usia, tambah waktu, berjalanna waktu, cinta ka Nabi Muhammad beki namahan, beki ngurangan. Ajib. Bu, ibu ari ibu geus rumah tangga jeung caroge salaki aya di imah nu angkat ngaji ayeuna oge aya cinta ibu ka salaki ayeuna beki namahan beki ngurangan bagus pisan. Mang Diki Ulan. aduh aku meni merdu suaramu sorajin. Mang Diki Mang Diki Ulan. aduh Mang Diki gaduh istri henteu? Gaduh. Gaduh. Cik abdi bade naros ari Mang Diki ayeuna ka bojo masih keneh bogoh henteu? Bogo. Wadul. Lamun bogoh ge meureun ayeuna padeukeut. Sok tingali istri jeung suami nu keur masih keneh bogoh. Luar biasa. Lempang ditutuyun. Usum hujan ti seurel gedeblug labuh. Salakina jeung pamajikan menikat lalebay. Cek awewena aa embis. Lalaki nate angun Mang Diki moal diuk pajauh bahkan Mang Diki pasti lamun nyebut bogoh pamajikan bakal aya gigireun. Berarti lamun Mang Diki ayeuna eueuh bojo di dieu cinta Mang Diki sudah makin berkurang bahkan bakal eueuh. Sabab cinta jalmi mah taralami da cinta jalmi mah sokeuna kuseep lain setan. Maknya ya cinta di dahar setan. Ibu harus tahu cinta yang abadi ayat 3. Hiji cinta Allah ka hambana, 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna, 3 cinta inung bapak ka putra. Bu, ibu, sok punten salaki ece ayeuna mun benar-benar masih kena cinta, osok ngeukepan tara. Tah berarti geus teu bogoheun. Da bukti malam Jumat teh geuning pamajikan teh lain dikeukepan kalah dipelongkeun di tapakuran. Ieu teh Gusti pamajikan atawa kunti. Ya Allah geuning pamajikan kaula teh ayeuna mah kieu beda jeung baheula. Kumaha bedana bah? Da baheula mah alus susunan teh nur. Ayeuna mah ditoel ge teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah nampuyak jiga ceplok nog. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Di bawah dongko jiga salendro dikenyot kalah nyelap nah huntu. Salake teh bingung ieu teh baso urat atawa cilok goang. Itulah ece, jangankan kita dengan harta dan dunia, jiwa raga ge geuning ruksak. Mata kula sok sombong kurupa da geuning Mang Diki mun bareto kasep ayeuna mah teu kasep ieu kasap. Salaki ece mun kapungkur alus geuning ceuk ece teh ayeuna mah jiga opak bubuk. Untuk koneng suku jebrag tongong hidung. Aya di dieu jalmi nu huntuna koneng. Cik ece jawab lamun jelema huntuna koneng jorok henteu? Henteu eta teh ajaib. Kapan huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Lamun urang dia aya jelema nu huntuna koneng berarti gugusina ge cikur. Carehamna laja. Ibu berkata dengan cinta begitu luar biasa kepada baginda junjunan urang Nabi Muhammad. Abdi bade naros ka ibu ari ibu jeung Kangjeng Nabi pernah wawuh henteu? Pernah papangi, pernah amprok, tapi kunaon geun ibu timbul rasa cinta itu karena anugerah ti Allah Subhanahu kaharti lamun
ibu cinta ka salaki kaharti lamun bapak cinta ka pamajikan kunaon timbul rasa cinta karena urang wawuh pernah papangi paribasa berkata tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta ngan abadi luar biasa ke Kangjeng Nabi sabab Nabi Muhammad mual aya di alam dunia lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi ternyata Allah mual nyiptakeun dunia urang diciptakeun ku Allah karena Allah nyiptakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu abdi tadi pepenak sareng barudak di ditu tuh aya nu geus arui masa sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui barudak awewe sallallahu ala Muhammad balikna munang berkat hanya kal guning saeutik murunan di dahar ustad neng tos kenging tuangeun teh acan tos barang dahar teh acan hari itu naon atuh acan nu dina keresek oh mekel eta mah mohon sok atuh geura di dalahar sok teu hese ngaji mah eceun nu penting daek hadir jeung Nabi Muhammad ibu tos teu aya Nabi Muhammad tos wafat Nabi Muhammad tos ngantunkeun alam dun ibu tapi tenang ece sekalipun Nabi Muhammad tos teu aya Nabi Muhammad tos wafat Nabi Muhammad ngawariskeun para kiai sareng para ulama ala ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi makana lamun urang ciroyong ibu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi sami jeung cinta ka Allah nu cinta ka Allah dakhul jannah jaminannya surga tah ibu tingali di dieu aya barudak osok ngaraos tara sok jang osok saha nu ngawurukanana Ustad Pak Kiai Pak Ajengan sok cik jang apa henteu sifat nu wajib di Allah saberiji ayat 20 sok cik sebutan wujud qiyamuhu apal eceun teh eta ibu teu apal budak bisa saha nu mapatahan kiai ajengan ulama ibu teh sing bangga aya para ulama aya para kiai budak bisa ngaji matak sataun sakalimat teu rugi ibu tong ningalikeun si bapak nu keur ngomekeun eta coba jika nu bogohkeun ka eta ka dieu fokus karunya nya karunya pisan karunya tuh komono itu mah batur bararungah gitu susah bapak teh menikah susah ka cida kunaon susah teu kapeser kopeah acan bu ibu sebetulna mah tukang salon teh capek keneh tukang salon jeung abdi ge tukang sound system mah datang panggeulana balik pang paneurina jabah kudu mangulan salon batur mah geus ka mana mah giliran salon teu ngareunah dicarekan ku nu ceramah buruh pang saeutikna matak mang lamun hayang badag buruh sok ka dieu abdi kadinya ngomekeun sound system yakin sound system hancur ceun nu haladir bakal mabur hancur we ieu acara hey karunya si ama noongan we wajah batur ceu wajah sorangan mah diantep asa nami Irfan Ripal sugan teh Irfan inget kata tangga namina Irfan jang cetem ni alus ngaran teh Irfan kapancan abdi mah boga indungna Irni bapana Topan jadi Irfan sane kumajang lamun indung maneh mumun bapa maneh iding muning kebayangnya cek lamun bapana Abbas indungna Kokom anakna jadi eta palebah nu geuleuh jeung nu goreng bapana Tata indungna Ai anakna jadi sok mata kecotong sok gagabah budak ngaran saya teh jadi doa itu jang saha nami Udin Kopidin geuning Udin Kopidin cenah abdi mah lahirna keur corona ari eta adi saha ojak jaga jarak
Ari eta adi nu pangbungsuna Yatiban Soswati. Ari di abdi mah lucu ngaran tatangga teh budakna ece Jaja Lili Keken. Mang meuni kitu budak teh nih babari ngagerowan Jaliken. Daratang kabeh ece. Jadi we nurutan pun bapak mah budak tilu abdi pangageungna Aah nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Tapi alhamdulillah nu tilu teh ece gaduh minantuna teh pun bapak mah santri kalebet abdi alhamdulillah matak barokah. Lamun ece hoyong barokah budak teh kawinkeun ka santri. Asli ceu ka santri mah moal hese mituha koret di Rukiah. Pamajikan cerewet di Adanan. Ieu gejang teh ge ujang-ujang santri katingali ece tampilan santri magaraya. Duh laluis tapi barudug teh. Jang kadenya lamun keur santren budug tong nyeri hate. Komo uih mah cenah moal mah santren deui bongan kalah budug. Saha wae kiai, ustad, ustadah jara di kiai teh ladang barudug. Itu mata wios ece teu jadi masalah. Da abdi ge bisa kieu teh ladang budug. Sabab ayeuna mah sarua di mana-mana santrina budug da ustadna ge bunga ustadna mah. Nah, si ibu itu mah ka ustad nyebut budug. Ngece. Budug-budug ge barorok ece. Eueuh budug barokah di mana. Neng nami teh sing sae nya gaya si Neng Siti Mae Saroh mamah nanya. Ngan lamun kapanasan mamah jadi Siti Mae Sirah. Itu Siti Mae Munah kapoe jadi Siti Mae maneh. Ibi sana mi budak euy Siti Saetonia. Budak di ngaranan setan. Atuh geus gedena teh jadi jablay. Duh ditarif jerkut 15.000 toto jerna jukut. Aya deui jersik 15.000 toto jerna keusik. Naudzubillah Neng mah jadilah wanita solehah. Gaduh salaki teh kedah anu jujur, anu tanggung jawab, anu gede perhati. Kitu pilih salaki teh anu gede kanyaah. Naon si itu? Naon ece sekali deui nyebut naon bieu? Gagabah waya kieu nyebut gede nu kitu. Daek ece salaki gede nu kitu tapi lolos teu bisa dipake. Bu, insyaallah anak akan barokah, rumah tangga akan berkah. Lamun istrina jeung bapakna suami istrina soleh-soleh. Mata ibu ge teu cukup ku salaki jujur jeung tanggung jawab, ibu ge kedak menjadi wanita solehah mencintai salaki sepenuh hak. Sok hareupeun salaki tong jamedudu wae, tong baketut wae. Ece teh kudu bear budi, komo balik ngaji hareupeun salaki teh sing daek ngadang danan diri, ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak di eti. Nyawayah kieu wari jabal batur juljong ngadangkak. Hareupeun salaki teh tuluy kieu. Hei, amit. Yuk kiai tos para nabi tos aya Nabi Muhammad junjunan urang sare tos aya aya para ulama cintailah ulama bangga ibu gaduh budak tiasa ngaos tiasa maca Al-Qur'an bade wafat teu nuju sakarat kebanggaan kebahagiaan diantarkeun ku putra putri ibu anu gareulis anu saroleh tiasa maraos Al-Qur'an boga budak ibu tilu adi lanceuk ngareneng kencak katuh bari maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin budak anu kencan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir anak nu bungsunal kinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu lepas nyawa, bapak lepas nyawa, dicabut nyawa ku malaikat Israil piwarangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moal hanyakal hirup di alam dunia, balik ke alam akhirat bakal bagja diantarkeun ku anak anu saro. Tapi sabalikna ibu jeung bapak terajol si Aa nu mere kopi, meuni ribut geuning tu si eta. Kopi naon eta Aa? Wedang jahe, ari ieu naon ieu? Ohon. Duh, Aa, coba diacuk bodas. Tareh dikurebkeun, Si amun ni rawason. Moal waka maot cenah budak keneh. Masalah maot mah teu budak teu kolot nya cenah sadana ge bade. Mata komo tadi ke Mang Diki geus nawar cenah rek maot. Mang Diki, lamun maot Mang Diki dikubur kuno hirup dina jero naon? Rotan. Gitu. Si
sing saladar diri ku Allah teh Mang Diki diciptakeun tina naon? Taneuh. Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge Mang Diki bakal balik ka Taneuh. imah engke mah da hirup keneh Mang Diki. Nyanyi naon? Balik ka larek ngaliang. Pamajikan rek dikumahakeun. Astagfirullahaladzim. Mang Diki boga imah henteu. Aya. Aya geuning rek ngaliang ka pas jangkrik atuh. Mang Diki pangkat linmas geus teu guna geus maot mah. Topi nu dipake ku Mang Diki ditinggalkeun, pamajikan ge teu milu dikurebkeun. Naon nu ku Mang Diki rek dibawa maot, Mang Diki sadar eueuh deui nu bakal dibawa maot ku Mang Diki iwati amal Soleh. amal urang. Kapan nu maot nage urang lain soleh. Geuning kalah mamawa amal batur. Ari amal Diki rek dikamanakeun. Da RT ge moal daekeun mawa amal Diki. Mata kade Mang Diki berkah ieu pangosan nitip akidah, nitip iman singku. Pat. Sanajan Mang Diki init kana gaji sing kuat ku gogo, Da. sing kuat ku cocok. Ba. Sabab Mang Diki init ngaji masuk papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Mang Diki rana ge nu penting nguruyuh ngaji. Naon jang jika nu geus ngasaan rana nya apal ngeunah si eta mah. Apa teuing pugu matak jadi rana ge bau. Cek curiga budak-budak apaleun ngeunah. Ieu jang rana teh pewet moal aya nu ngeunah terkecuali rana nu merek KTP kolot tapi pulen. Pan beda-beda merek rana teh aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya nu merek Hitachi hitam tapi cihuy. Aya deui rana nu merek Toshiba Toshidong bau deui. Aduh, Ibu, tong boro-boro lalaki sing kuat iman, ngaji sok papangi jeung ranjau kehidupan, ibu ge sarua sing kuat akidah, iman sing kuat marifat sing akurat, init ngaji di jalan sok papangi jeung jurang-jurang kemaksiatan lain jurig. Najig-jig ka jurig. Riuh ieu mah. Baca teh beki peuting beki areror kieu. Bawa-bawa ieu teh efek lapar. Tos taruang teu acan. Sok, lamun atos mun acan atos acan. Sok, ibu ari tuang di dieu di Ciroyom sok naon makanan pokona jagung atawa beas? Sangu? Heeh, lain beas. Ngan peda eta sangu nu dituang ku urang asalna tina piring, ceu. Tina piring, oh sok Mang Diki dahar dina piring. Oh, so. Teu meunang pupujuh dahar mana kursi. Si ieu mah dahar teh nyengcele na piring. Ari kejo dibalatakeun na meja. Hari mah jadi linmas teh kudu dirukiah ieu mah. Kalawe mawa piriwit. Dahar dina piring. Duh, Bu. Ngan makanan pokok teh beda-beda Mang Diki kudu apal. Komo jadi linmas jadi hansip mah di dieu di urang sangu soteh da urang Maluku mah Mang Diki makanan pokona lain sangu tapi naon? Sagu. Pinter. Jadi di Maluku mah makanan pokokna Sagu. sagu ari urang mah naon? Sangu. Jelema. Aduh, Gusti. Di Ciroyom mah aya linmas remeh. Da si ieu mah geus ngaku kejo atuh da. Aya remeh di topi. Aya remeh mawa piriwit. Si deui kongkorongok. Ari nu kitu naon? Aya. Eta mah sora. Sora. Ngan sorana sora Aya. Sora abdi ki. Aduh, ieu linmas geus edan. Ngece kamu balik nyebut hayam. Masalih babarek. Ibu, nitip yuk peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diberjalankan ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi cek Mang Diki luar biasa. Sabab Nabi Muhammad dimirajkeun sampai Sidratul Muntaha. Nampi tugas sholat. Makana jaga raksa 17 rakaat. Lohor 4, asar, maghrib, isya, subuh. Ngan Mang Diki tos apal sejarahna Isra diberjalankeun Nabi di masjid ka masjid. Berarti Mang Diki sholatnya kudu di Masjid. sing tarik. Masjid.
mengpeng Mang Diki Rup. sing daek ka Masjid. tah boro-boro nu hirup Mang Diki anu maot oge akhirna sok dibawa ka Masjid. makam Mang Diki ulah digolerkeun di masjid keungun batur ge moal daek berjamaah Diki moal daek imam ge moal daekeun sieuneun atuh aya janajah Mang Diki keur cager Mang Diki keur sehat sing daek ka mana Masjid. nah kitu boro-boro Mang Diki keur cager mesing keur gering wayahna Diki kudu daek ka Masjid. ka dokter gering mah entong ka masjid ngadoreksakeun aduh mun ayana usum hujan Mang Diki sing daek mawa Payu. gitu mun leueur mawa Senal. senal leueur mah mawa itek kumaha teh lin mas beki kieu mun poek makel Center. center maksakeun Mang Diki init ka Masjid. masjid alus henteu Mang Diki lamun hujan dipayung ke masjid Sae. teu tuna we di luar payung kapan lah iya mah moal salat meureun kieu we nya nyekel payung ditoong keluarga itu lin Mas Diki iraha mimiti gelon Gusti teuing mudah-mudahan Pak RT sing ridho enjing infus ieu lin Mas ieu Cek, cek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kamana pun anak teh adikri, ka dieu nyanak dompet. Sanes eta ece teh. Dina dompet aya HP, rek selfie jeung lin Mas nu kieu. Udah kakarak manggilin Mas nu kieu umur-umur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cek, cek. Sakedap deui urang bade ngupingkeun ceramah nu kadua Ustadzah Neng Nais ari abdi teh ieu saha ieu Mang Diki Ustazah Aah. panjangan Aah Muhibah. naon ka dituna Nurul. aya deui tuh tungtungna sok sing lengkap Ustazah Aah Muhibah Nurul. dibalikeun saeta mah gara-gara remeh atuh da ya Allahumma sholli wa sallim wa barik aa tinu aa we atos Allahumma sholli wa sallim wa barik eta teh putra Bu abdi mah sanes di Pangandaran di Tasik pun anak nu di Pangandaran mah orang Bandung sok seueur nu ka Pangandaran telepon Bu pun anak hoyong ka Pangandaran ka pantai kayak disayogikeun hotel ku pun anak mah bager saha wae ge bade nu wawuh bade teu wawuh bager pisan mangga masuk gratis keluar bayar asli pun anak mah caket ka laut ya ce matak budak abdi mah jeung nyerorok idul ge ka piua teh ce lah eta putra teh namina Dikri tah beda jeung Diki tuh kasepna ge beda ieu mah remeh lain jelema daharna ge dina piring ieu nyaung celo Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi hatur nuhun nya Mang Diki mudah-mudahan Mang Diki selamat dunia akhirat rumah tangga sakinah mawadah warohmah keun bae geus aya bogo oge jeung cinta ka pamajikan nu aya mawarohmah asalkan abadi cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui Mang Diki ieu peringatan teh acara naon Isra Mi'raj saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dilahirkeun di kota Makkah wafatna di kota Makkah Madinah dimakamkeunana di Madinah. Nu jadi pertanyaan Diki rek dimakamkeun di mana? Dimakamkeun di mana? Dina taneuh. Dina taneuh. Bener. Aduh, ece dikuburnya. Poek henteu Mang Diki dikubur teh. Poek. Tuh apaleun berarti geus ngalaman maot. Berarti ya lin Mas teh ririwa. Wilujeng wengi ka ririwa. Berarti Diki mah keur hirup kadua kalina. Da apal poek. Rukun Islam aya sabaraha? 5. Ari Pancasila aya sabaraha? 5. 5 bener kacida. Buruhna 100.000 buat Mang Diki. Aduh, sok balikan kana gunting kuku eta kuku meuni paranjang kitu. Aduh, eta kumis sing bener. Rukun Islam aya sabaraha? 5 tambah deui 100.000. Aduh, teh gitu aja. Remeh gerek jajan.
Kang murang kali tak kudu kitu resep aja berarti ciri ieu teh salaki anu tanggung jawab. Mata punten Bapak yang sudah berumah tangga kudu daek usaha karena wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang kepala, berarti pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Wanita tadi diciptakan ku Allah tina pulang pundak, berarti pemajikan Bapak tidak pantas dijadikan tulang punggung keluarga. Pemajikan Bapak tadi diciptakan tina tulang kaki, berarti istri Bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon wanita diciptakan tina tulang rusuk, nu deket jeung hate, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Tepuk tangan untuk para perempuan. Aduh, menitari keprok nageda ieu teh korban. Bu, ibu, osok ibu jeung salaki pasea, osok pabaeud-baeud, osok jamedud tepuguh judul, osok parere omong, keun bae itu resikona rumah tangga. Sabab dunia tempat diuji dan dicoba. Matak si kuat iman, sing kuat akidah, yuk tanamkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. sing jelas atuh geuning ngosom kitu atawa aya waosan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, tayeuk nemean hiji-hijina umuran abdi ceramah aya lin mas remeh. Mudah-mudahan sadayana ibu sareng bapak nu hadir dina tempat acara berkah para panitia dikempelkeun urang sadayana wasilahna hakikatna Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Pak Haji Herman hatur nuhun Ibu Haji Maya sadayana pendukung ieu acara sareng reng-rengan para panitia urang dikumpulkeun wengi ayeuna sing dikumpulkeun dugikeun ka surga sadayana amin ya robbal lamin sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana Cipeueuh Jalan Cieurik meuli Kupati Abonan pepeueuh pamimarulih ulang upat kawonan sanestu hoyong dipanjangan waktos natos teu nyekapan keun aku paribahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus Apa? tah berarti si ieu nu lapar mah watir jadi korban. Mohon mangga mang engke mamnya dina kursi deui. Entong dina piring peupujuh ti ayeuna mah hirup teh kudu eling gitu. Hatur nuhun kasadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.